Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui dina lawungan pangajaran basa Sunda pedaran carita pantun. Ieu materi carita pantun teh diajarkeun di kelas 12 semester genap. Penasaran pan? Cik naon nu kumaha ari carita pantun teh? Hayu urang guer sasarengan. Nanging kata acan dikawitan kana pedaran carita pantun, ibu bade ngemutan heula. Tekeng hilap, like, komen, sareng subscribe channel YouTube ibu Hinhin Wahidah. Hatur nuhun kanu parantos like, komen, sareng subscribe oge ngabagikeun link video ieu ka rerencangan hidup di dunia maya khususna. Hayu urang wanohkeun deui basa Sunda khususna di dunia maya urang emborkeun deui gitu. Atas urang kawitan wae kana pangajaran carita pantun. Dikawitan tina medar perkara carita pantun. Carita pantun nyaeta carita anu biasa digalantangkeun atawa dilalakonkeun ku juru pantun. Sakapeung mah carita pantun oge disebut pagelaran seni mantun. Jadi cindekna carita pantun teh nyaeta carita anu dilalakonkeun ku cara digalantangkeun ku juru pantun dina pagelaran seni mantun. Carita pantun oge mangrupa karya sastra anu dipintonkeunna teh sapeuting jeput timimiti ba'da Isya nepi ka ba'da subuh. Sakapeung mah upama teu tamat hayang ditamatkeun caritana biasana nepi ka 2 atawa 3 peuting kakara beres. Pidangan carita pantun biasana dipirig ku kacapi disebutna mantun. Mantun biasana diayakeun dumasar pamundut salah saurang anu boga maksud ngayakeun salametan. Upamana bae syukuran nempatan imah anyar, syukuran kalahiran, syukuran sanggeus panen badag, syukuran sanggeus kawinan, syukuran sunatan atawa sajabana. Atos kabayang kumaha bentuk atawa wujud carita pantun? Upama teu acan bentuk atawa wujud carita pantun urang jelaskeun deui dina struktur carita pantun. Struktur carita pantun kabagi kana 6 bagian. Anu kahiji aya rajah pamuka, nu kadua aya narasi, nu katilu aya deskripsi, kaopat dialog, kalima monolog, sareng kagenep rajah pamunah. Mungkin di dieu ku ibu baris digambarkeun sareng dijelaskeun antara struktur jeung contona. Mangga ku hidep di Bandungan. Urang pesek struktur carita pantun anu kahiji nyaeta rajah pamuka. Rajah pamuka nyaeta salah sahiji wanda karya sastra winangun puisi anu katelahna mantra. Jadi rajah teh mangrupa mantra anu fungsina dipapatkeun pikeun milampah hiji pagawean ritual. Ritual naon? Nyaeta ritual mantun. Tujuanana naon? Nyaeta teh sangkan dibere kakuatan, kasehatan, jeung kasalametan. Nah bet kuduk dibere kakuatan, kasehatan, jeung kasalametan. Lantaran carita pantun teh bakal digalantangkeun atawa dipintonkeun dina waktu sapeuting jeput timimiti ba'da Isya nepi ka ba'da subuh teh. Kabayang pan waktuna panjang pisan. Jadi urang menta sangkan dibere kakuatan, kasalametan, kudu maha kawasa dina naon? Nyaeta dina rajah teh. Jadi nu kumaha sih Bu ari rajah teh? Mangga urang
Bandungan atanapi kupingkeun wae contoh Rajah Pamuka dina carita pantun ku urang sasarengan. Pantun ngaguar carita buhun nu ditenden urang samper nu ditunda urang Allah masing rambai caritana hejo lembok lalakon Bandung kadalapan kerdi sorang urung tujuh Bandung kadalapan kerdi sorang salapan helet-heletan 10 Raja Bantalan anak jeung teh dibuktikeun cupu manik astagina teunteuan dihandelem sieum keur sampeureun denden di Salajengna urang teraskeun kana struktur carita pantun anu kadua nyaeta narasi atawa bisa disebut oge nyaritakeun. Dina carita pantun nyaritakeun di dieu teh maksudna nyaeta cukang lantaran atawa panyambung nepikeun hiji kajadian kana kajadian salajengna. Tah bentenna narasi sareng deskripsi dina carita pantun nyaeta dina carita pantun mah henteu sadayana dihaleuangkeun atawa dinyanyikeun, tapi aya oge anu digalantangkeun. Naon sih ari digalantangkeun teh? Digalantangkeun teh nyaeta dibacakeun tapi masih keneh tetep dipirig ku kacapi. Kumaha cobi contona narasi dina carita pantun teh? Sumangga Bandungan wae narasi dina carita pantun. Kacarita dua patih sakembaran, patih Purawesi, patih Puragadi. Sejana kapasamoan bawana hayam sahiji, patepung di alun-alun jeung ciung wanara. Gancang bae ditanya ku ciung wanara. Tah eta mangrupi contoh narasi dina carita pantun. Salajengna struktur carita pantun anu katilu nyaeta aya dialog. Dialog oge sami digalantangkeun, henteu dihaleuangkeun. Fungsina dialog dina carita pantun pikeun naon? Tangtosna hideep parantos uninganya ari dialog mah biasana fungsina pikeun ngaramekeun. Salianti ngaramekeun oge pikeun mika nyaho pasipatan hiji tokoh. Nah eta teh tokohna kaasup kana tokoh anu antagonis atawa protagonis, tokoh kana someah, tokoh kana henteu sombong, tokoh kana kaasup kana tokoh bager, kaasup kana tokoh bodor atawa sanes kantena. Hayu langsung wae urang kana contoh dialog anu digalantangkeun. Mangga. Sumuhun timbalan Gusti, tapi ua ayeuna awan pinaros samemeh ngadamel panjara besi
juragan rek ngadamel naon heula ceuk ciung wanara. Hayang tepung heula jeung ibu nu ngaranna Ganingrum ayeuna aya di mana. Sumuhun pariksa Gusti perkawis ibu gamparan ayeuna di patapaan. Baheula nuturkeun pepeling abdi sina tatapa di patamanan. Cing ua geura teang sarta kudu kabawa ka dieu. Sumangga Gusti ayeuna abdi rek pamit. Ninca kana struktur carita pantun anu kaopat nyaeta aya deskripsi. Deskripsi teh naon? Deskripsi teh nyaeta sarua jeung ngagambarkeun naon nu digambarkeunna. Jadi dina deskripsi carita pantun di dieu ngagambarkeun hiji kajadian dina carita pantun anu kacida pentingna. Tah ayeuna mah dina deskripsi teh cara nepikeunana mimiti dihaleuangkeun. Kumaha bae contona? Mangga wilujeng ngabandungan. Pipir pasir mapai lebak mengkolna tina bobojong nyorang leuweung sagekedeung warna-warni kai leuweung anu kasorang ku lengser buru dapung jeung kijalung carelang jeung hantap helang ditapok rejeng kimeong sakitu anu ngasorang keur waktu lengser kerlumpat nyorang deui dicombrang dicambrung ngagembreng cih-cih jantungan pangaruh lindek maungna ku lengser diliwat bae geus dongkap patapaan regleng ser teh ngahulang karepna sumejang ngintip ka nu keur tapan. Struktur carita pantun anu salajengna nyaeta monolog. Monolog di dieu nyaeta nyarita sorangan. Biasana eusina teh nyaeta ngeunaan paguneman palaku atawa hiji tokoh ka dirina sorangan. Upamana wae gerentes hate sorangan anu dikedalkeun. Tah biasana mah negeskeun hiji harapan, hiji kasedih atawa rasa gumbira. Monolog di dieu ditepikeunana ku cara digalantangkeun. Jadi balikan deui, digalantangkeun henteu dihaleuangkeun. Kumaha wae contona? Mangga wilujeng ngabandungan. Karunya teuing ku aki panyumpit gila ku ruksak di deuleu pakuwot jeg lain enggon jama rek neneda kasunan ambu ka ambu neda pituh karama neda papahat muga tulusnya panjurung muga laksana pangjian rek misalin aki panyumpit peuting ieu. Struktur carita pantun anu kagenep nu
anu pamungkasnya ieu nyaeta aya Rajah Pamunah. Rajah Pamunah mangrupa rajah panutup anu tujuanna teh nyaeta dipapatkeun pikeun menta hampura jeung ngahaturkeun nuhun. Nah kudu menta hampura jeung kudu ngahaturkeun nuhun. Kudu menta hampura lantaran bisi nalika juru pantun nyaritakeun carita pantun aya kalepatan dina nepikeun caritana. Terus ngahaturkeun nuhun sabab geus dibere kakuatan jeung kasalametan jeung kaberkahan nalika juru pantun nepikeun carita. Tah itu eta diantarana Rajah Pamunah. Kumaha wae contohna Rajah Pamunah? Mangga wilujeng ngabandungan. Pun ampun ka Maha Agung kamanggung nedapa payung kuring keur diajar ngidung nyangidung carita pantun ngajujut carita buhun ngahudang carita da puguh gapuring catur nembat papatan carita molongpong jalan sorangan timendi dipasinieun di mana picarita tetep mah tikahiangan. Tah gitu para kaum dangu sadayana khususna kanggo murid-murid ibu anu nuju di mana wae ayana. Eta teh mangrupa saalitna ngeunaan carita pantun. Mudah-mudahan hidup kenging bayangan tina naon anu nembe parantos dijelaskeun ku ibu. Mugia hidup kenging sasiereun sabeunyereun. Sakitu anu kapihatur ti ibu. Nadasi hapunten boh bilih seueur kakirangan ngahaturkeun sewu nuhun kana sagala rupi perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.